Bener ente? Cara nuknya itu nyarekan kasalaki pas malam pas dek ngalahirkan da gara-gara sia dalekeun aing ripuh ya nepi ka kudu dikabut jadi doer aing liang ya nepi ka kudu dikabut pokona teh hayang nyaho aing dikabut maneh kudu disunatan deui sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lanal khitan من شريعة إبراهيم عليه السلام إلى هذا الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الرحمن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ينابيع العلوم والبرهان. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والعرفان. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا. الملك الملك حضر والحضرات أبدا أدركني أدركني أدركني. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم تعبدا وتذاكرا وتشاكرا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال في آية أخرى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا أولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. وقال أيضا خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Muji kana ulas asihna Gusti, munajat kana rahmatna Allah nu maha kawasa. Mudah-mudahan urang sadayana khususna anu hadir dina dinten ayeuna umumna sadaya jami'il mukminin wal mukminat salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat mi wassalam mugia tetep dicuralimpakeun ka junjungan agung paduka alam habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, hormatin simkuring
para alimil ulama, para ju'ama, para ajengan, para kiai, para masyayikh, para ustad-ustadzah anu sami-sami hadir dina ieu kesempatan. Wabil khusus kersana Hadratal Mukarram pun lanceuk selaku sesepuh atanapi ustad anu nyesepuhan di ieu lembur pangersa Kang Ajengan Nyanjang anu kusim kuring dipihormat. Katawis kesepuhan pangersa guru ti Palihiran Cabali Wilujeng Sumping pangersa Abah Haji anu kusim kuring dipihormat. Nampa hadir ulan ceuk Kang Ustad Laili ti Pasirohanye alhamdulillah nampa hadir di tengah-tengah urang sadayana. Oge ustad ustadzah anu sami-sami hadir di lembur anu tetiasa disebatan hiji-hijina tengirangan hormat simkuring. Mudah-mudahan salamina aranjeuna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadratal mukarram kersana kasepuhan Bapak Haji Uri kalih kulawargi anu kusim kuring hormat sahibul fadilah pun lanceuk Kang Haji Ridwan kalih garwa anu kusim kuring dipihormat. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, Bapak RW, Bapak RT nu sami-sami hadir. Kum hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, tamu unlaman sadayana nu sami-sami hadir, anu tetiasa diwincik, diwiji-wiji, diwilang, diwilah-wilah, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teka kantun bil khusus kersana pun lanceuk Pak Haji Wandi kali Ibu Hajah Wawat. Alhamdulillah majeng sehat, mudah-mudahan salamina sehat, tong longyo wae Pak Haji. Mudah-mudahan ya Pak Haji Wandi kali Ibu Haji Wawat salamina dina kesehatan kaafian moga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak kali ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah kalian kudrah irada Allah Subhanahu wa taala dina enjing-enjing menuju siang ayeuna urang sadaya sababiah pangulam Kang Haji Ridwan kalih diwuh kuno janten sepuna Pak Haji Uri sakulawargi urang sadaya tiasa hadir silaturahim dina raraga acara anu dilaksanakeun ku mantena sakulawargi dina ieu kasempatan teu aya sanes takata syakur bin ni'mah rengse ngakhitan anu janten murang kalihna anu jenenganana nyata Cep Mulki. Ku ayeuna kitu urang sasarengan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan simkuring mudah-mudahan ieu naon anu parantos dikorbankeun baik secara materi, tanagi, emutan, doa sagala rupi anu parantos dilimpahkeun ku Kang Haji Ridwan sakulawargi anu kaduana murang kalih anu dikhitan senantiasa aya dina kaberkahan munggu Allah Subhanahu wa taala. Harta harti tanagi anu parantos dikaluarkeun sing digentosan ku Allah murang kali anu dikhitan sing janten jalmi anu saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasana acara upami khitan sapertos kieu wayah kieu teh salaresna mah di urang teu umum pengajian teh ece. Jalaran biasa acara sapertos kieu diisi ku resepsi namung patali kaayaan waktos anu masih kene kondusivitasna teu acan normal jalaran masih kene mewabah bebengok virus corona sehingga seueur aturan ti ditu ti dieu leres teu bo loba aturan geuningan ayeuna mah ieu salaresna tong ngalanggar kana aturan tapi da urang mah yakin nu hadir ayeuna sarehat sadayana prokesna dijagi di dieu mah alhamdulillah pan ayeuna mah aturan teh kawitna 3M jadi namahan 5M ece. Hiji kudu make masker, nya ieu sapalih memakai masker kalabat simkuring teu nganggo masker, sok eungap make masker teh. Nu kahijina eungap, nu kaduana teu katingali kasepna teh Bu. Jadi susah kang abdi memakai masker teh gitu. Kantenan nyarios sapertos kieu, cigah anu kayaan goreng budi gitu nu mawi, sanes berarti ngalanggar tinangtos da jarak lagi tebih, mudah-mudahan ieu kalebetkeun kaayaan urang mengataati prokes. Oke utamina urang karaksa kajaga tina terhindar virus corona. Anu kaduana pan urang teh nu kaduana kedah menjaga jarak. Ieu nu hadir meuni rarapat kabeh kieu. Kitu kan? Anu katiluna menghindari kerumunan. Nyasat ge keur ngarariung pan ayeuna teh. Anu kaopat mengurangi mobilitas. Anu kalimana kedah mencuci
tangan. Nyaruci tangan heula henteu me. Buah-buah teu warawasuh heula. Aya kuena tos wawasuh ngorobet deui sagala dikorobet atuh jadi kotor deui gitunya. Keun lah sanes berarti bade ngalanggar tinang tos urang sing yakin bahwa nu hadir ayeuna sadayana ge steril jauh tina kaayaan ayeuna reaktif kantenan positif mah naudzubillahi min zalik. Amin eta mudah-mudahan sing kajaga. Memang ibu bapak sadaya ayeuna mah seueur jalmi anu bade ngalaksanakeun hiji acara teh seueur naon kitu seueur kebimbangan, seueur kahariwangan. Malih neme pisan dilebet ngobrol teh. Anu rek pengajian sieun dibubarkeun. Leres teu? Anu hajatan model kieu sieun didenda. Denda lagi gede 100 juta itu teh. Coba kayakeun acara leletikan denda 100 juta duka lieur pokokna mah. Ya, tak ku enak kitu. Mudah-mudahan orang udah samentawi si acara skala minoritas sehingga tiasa diwidian bahkan aman tina kaayaan godaan halangan rintangan anu berkaitan sareng kegiatan ieu acara. Memang sangat merugikan, di satu sisi merugikan, di sisi lain aturan pemerintah itu juga harus kita taati bersama. Naon margina itu teh bentuk kanyaah pamarentah kanggo urang ibu bapak sadaya. Upami urang nyebatkeun bahwa kegiatan sapertos kieu dilarang ku pamarentah sanes berarti ngalarang pangajianana. Tapi nu paling elat nu paling ageungna menghindari tina kerumunan kajaga karaksa supados teu aya kaayaan menyebarna virus corona. Konteksna usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mamayunkeun kaayaan aya menghindari kemafsadatan itu anu kedah diutamikeun tinimbang urang nyana kamaslahatan anu kedah dipayunkeun. Jadi mafsadatna heula urang perhatoskeun. Kira-kira matak jadi cilaka mending entong ngalaksanakeun. Makana kade ulah nyebatkeun kieu, ieu sieun mah ku Allah tong sieun ku corona. Di satu sisi leres, tapi di sisi lain ta'alluqna kumaha eta. Ulah aya cara disimkuring ibu bapak, aya bapak-bapak ngalangkung payunan abdi. Sur abdi pa rek ka mana? Rek ka pasar cenah ustad. Yeh nyaho ulah ka pasar, di pasar teh cek pamarentah ayeuna tong loba kerumunan sabab bisi aya corona. Nada eta mau jol nunyuk ka simkuring. Di dinya teh cenah ustad. Nah sieun keneh ku corona tinimbang ku Allah. Cek abdi teh nyamanga kumaha bapak we jung rek angkat mah. Balenyeng eta bapak-bapak daripada berdebat sok jeung abdi. Da moal anggeus-anggeus berdebat jeung nu kitu mah. Sieun mah ieu ku Allah tong ku corona kumaha maneh we cing teh. Angkat eta bapak-bapak teh Pak. 2 menit kemudian ngalangkung deui poeuna abdi. Nah, cing teh Pak sakedap-sakedap teuing ti pasar teh. Nyeta cenah ustad bieu di jalan aya polisi keur operasi asa genah ngabalikeun teh. Ieuh dengekeun. Sieun mah ku Allah sia teh tong sieun ku polisi. Cobi Pak. Makana aturan pemerintah ketika melakukan ayeuna aturan sapertos kieu sanes berarti urang ayeuna teh sieun ku Allah sieun ku corona teh. Justru salah satu prinsip anu dibangun ku hiji jalmi terutama orientasina pikeun ngalaksanakeun ibadah anu kedah dibangun ngawitan teh nyaeta hifdzun nafsi. Naon ari hifdzun nafsi? Ngajaga diri kedah sehat heula. Da ibu bapak sok di lemur masing-masing pasti da ieu sumping dari benten-benten kan. Anu sumping kaya patempatan tinang tos upami di budi masing-masing tong ageng-ageng ting dipaparin we panyawat nyeri waos nah kinten-kinten angkat ka pangawasan henteu angkat moal boro-boro urang mah cacakan teh jadi huntu ge ngajar daog wae kan tenan dipaparin panyawat leres henteu tanu mawi teh salah satu prinsip yang dibangun oleh pemerintah kade ulah dilanggar mung panggiteun ayeuna tos aya kelonggaran maka urang kedah mentaati aturan prokes selama kegiatan tersebut menghadirkan orang-orang yang memang dianggap mencurigakan tapi da insyaallah nu hadir dinten ayeuna mah sadayana sarehat amin ya Allah ya Rabbal leres Abah Haji Dais luar biasa gogodana teh abdi wae atuh ibu bayangkeun gara-gara corona loba onangan bararatal Bu aslina tahun kamari mah Kang Haji Ridwan abdi teh jadwal Rajab tahun kamari mah wah pinuh. Karek 3 poe Rajaban aya onangan jauh batal harita keneh. Nungtutan hiji-hiji batal di etang teh aya 153 panggung nu batal. Ngahuleng teh Pak Haji. Ngahuleng abdi bayangkeun 153 panggung kali 7 jutaan hijina. Rek sabarahaeun coba ceu.
Nya ieu mah di batur, Pak Haji Ridwan di batur. Di batur lain di dieu. Lain di dieu eta mah di batur. Da ieu mah lain batur, Bu. Nyabunya lain batur. Punten Pak Haji Ridwan, Pak Haji Uri, eta mah di batur. Di batur mah sakitu, ieu mah lain batur. Ngan meureun hirup anu alus mah di mana akur jeung batur gitu. Mana eta nu hade. Si Pak Haji Riki gitu. Nah, sok seur anu batal nu ngajar tukang dagang, omsetna turun. Leres teu Bu? Anu hajat, tukang wedding jeung sajabana, kasup tukang son ge teu payu. Keur waktu corona mewabah mah, tapi alhamdulillah ya berkah kaayaan ayeuna urang kegiatan sapertos kieu ternyata sedikit demi sedikit ayeuna penyebaran corona sudah mulai menurun. Mudah-mudahan sing engal steril bersih negara urang tina corona. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ieu tos waktos tos tabu setengah 12 Kang Haji. Bilih abdi hapunten bilih rada mencal kana lohor sakedik hapunten pangintennya. Hapunten ieu wil khusus ka tuan rumah Pak Haji Wandi bilih abdi mencal sakedik hapunten ieu. Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ngaos mah kudu susuwe. Jalaran ieu acarana dina raga walimatul i'zar lil khitan. Rengse ngahitan anu jantan murang kali. Makana panginten naon esensi sareng substansi hikmah anu tiasa kepetik tina proses pelaksanaan khitan dikaitkeun sareng ieu tasyakur bin ni'mah. Memang Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, khitan itu mangrupikeun syariat anu parantos diajarkeun. Malih kapungkur yang pertama kali mempelopori bahkan syariat keberlangsungan ieu pelaksanaan khitan itu pertama kali dilakukan oleh Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Malih dina sapalihna ayat summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Saterasna kami ngawahyukeun ka anjeun Muhammad kana kudu turut millata Ibrahim, kana millah tegesna kana ajaran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah salah sawios ajaran anu dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim nyaeta ajaran syariat anu namina khitan teh. Makana syariat khitan ieu berlaku ti kawit Kangjeng Nabi Ibrahim, bahkan mungkin nabi-nabi anu kapungkur ti kawit Kangjeng Nabi Adam berlaku sampai ka Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi we syariatna ka urang sadayana. Makana tos jadi kayaan keumuman, bahkan menjadi kafarduan sur para ulama mah al hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan aw adaman. Anu kawitna ieu kaen khitan teh sunnat, ayeuna mah jatuh napikeun pamaget mah janten wajib. Makana alhamdulillah Kang Haji Ridwan gaduh murang kali pamaget kena ku aturan beh dina ti para ulama beh dituna ti para nabi kedah ngalaksanakeun syariat anu namina khitan pikeun pamaget. Malih dina kitab Al-Fiqhu wa Adillatuh disebutkan al-khitan ra'sun minal fitrah wa hiya wajibatun 'ala dzukur wa mukarramatun 'ala nisa. Ari khitan teh puncak tina kesucian seseorang. Hukumna wajib pikeun lalaki, dimuliakeun pikeun pirang-pirang istri. Makana sami ibu-ibu ge sarua disunatan. Ibu atos da acan disunatan ibu-ibu. Ibu araya ieu teh atos disunatan acan. Sami istri ge kudu disunatan nanting pelah mana da abdi can pernah nyobaan. Can pernah ningali ngan kan nyerina disunatan istri jeung pamaget jauh leuwih nyeri keneh pamaget. Pamaget maka tingali jentul da istri mah cenah disebat teh gusaran. Palebah cocopetna ting belah mana eta cocopet teh ce? Da abdi ge gaduh barang dirorompok eta bisa dibawa barangna dipempoane hungkul. Karing dilongokan saminggu sakali eta teh. Teu apal palebah mana nama gitu. Cuma hukum napikeun pamaget mah hukumna wajib. Bahkan nyerina luar biasa. Nu mawi ibu bapak sadaya kudu nyaah ka budak lalaki jeung ka salaki teh. Naon sababna? Udah nyeri di sunatan teh. Dibandingkeun jeung ece ibu-ibu anu sok ngalahirkeun nyeri kana di sunatan teu mah ngalahirkeun. Sok 1 juta ibu-ibu. Bu 1 juta. Da ceuk abdi mah nyeri kana di sunatan teu mah ngalahirkeun. Bu 1 juta bu. Henteu bapak-bapak 1 juta nyeri kana di sunatan teu mah ngalahirkeun. Bapak-bapak mah 1 juta.
Abdi sebagai lalaki satuju kene. Naon sababna? Nyeri kene disunatan tini mah ngalahirkeun. Percaya teu Bu? Percaya teu? Bisa ditampin teu alasanana? Kieu alasanana. Abdi bade naros Bu. Ari pamaget dihitan seumur hidup sabaraha kali? Berarti sakali-kali nama nyeri eta teh. Ari ece ngalahirkeun nyebutkeun nyeri. Ari anak leulai katuku. Berarti nandakeun ongko nyeri tapi hayang di berarti teh nyeri kesimpulan nama. Bener henteu? Cara nu nya eta nyarekan ka salaki pas malam pas dek ngalahirkeun da gara-gara sia. Daleukeun aing ripuh ya. Nepi ka kudu dikaput jadi doer aing meliang ya. Nepi ka kudu dikaput pokona teh hayang nyaho aing dikaput maneh kudu disunatan deui sia. Kulantaran salaki meureun hayang adil sarua we akhirna teh heueuh atuh dibabad we disunatan deui aing dikaput yeuh kaput teh 15 jahitan. Namurung salaki meureun nyaah ka pamajikan akhirna teh disunatan deui we miluan. Nah ari 3 bulan kemudian ongkoh nyeri geus dikaput totojer pan ka salaki teh akang bersih cenah ayeuna mah. Ari cek salakina teh kapan aing geus eueuh geus disunatan geus dibabad. Epek teh ngaharewos sugano ya cenah atuh akang aya tunggul-tunggulna asupkeun. Amit-amit aing. Tanu numawi ibu bapak sadaya sanes eta ningalna. Kenapa ini harus diwajibkan? Karena untuk mencegah perputaran bahkan nyangkrungna najis dina kaayaan larangan anu janten pamaget. Nah, syariatnya diberlakukan. Ngawitan kapungkur dicontohkan ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Inna Ibrahim makhtutina ba'dama atat samanina sanatan. Sanyanyana kapungkur Kangjeng Nabi Ibrahim dihitan dina lebet yuswa 80 tahun. Sabaraha tahun cenah Bu? Kabayang teu ku ibu? Bu kabayang teu 80 tahun? Kabayang naonna? Nyanyahoanan liat. Emang pernah ningalikeun ece? Buah liat, buah leuwih hipu. Nya liat sote daging doma jeung daging hayam, boga daging jelema mah leuwih hipu. Lihat nyebutkan teh Nabi Ibrahim mah kapungkur 80 tahun. Bari benten sereng cep mulki kan ngagunakeun laser. Nah kapungkur tos aya laser teu acan. Kapan teu acan bujeng-bujeng laser. Pesoke bodoke sapertos kaayaan aya nu diproduksi di Indonesia. Teu aya kapungkur mah. Makanya disebat lagi ngagudakeun alatna anu namina gudum. Ari gudum teh kampak tina batu. Kabayang Bu kampak tina batu dilogodorkeun dina batu, jebret dikurilingkeun percis, begitu balaburan getih percis juga sosis bakar. Beuh rek kumaha eta. 80 tahun Pak Haji Wandi baheula teh. Pak Haji Wandi saurna teh disepitan tos 20 tahun. Nah, naon ieu mangrupikeun syariat dina pada kaayaan mesti ditaati bahkan diikuti ku urang sadayana. Naon sababna nu tadi saur sim kuring elatna supaya bersih dina waktos ngalaksanakeun ibadah. Tiasa upami kaen teu dihitan, mangga mung setiap bade ngalaksanakeun ibadah kedah diberesihan ku hinis jeung sagarupana daek kitu. Tah eta itu secara ilmu dina aturan secara nilai syariat. Bahkan numutkeun ilmu teori kesehatan, abdi kan tos ngaos kapungkur. Pernah maca hiji majalah. Ternyata jangankan orang-orang Islam sekarang ibu bapak. Orang-orang non-muslim pun sebatlah ke orang-orang kafir sudah mengikuti gaya dan kebiasaan umat Islam. Ngalaksanakeun anu namina khitan. Konon sarur aranjeuna ternyata dengan proses pelaksanaan khitan itu sendiri bisa membantu menaikkan syahwat untuk laki-laki. Upami istri ngaranna anu namina kaayaan khifad itu bisa mengurangi tensi syahwat supaya berimbang. Janten cenah kieu saur pakar kaayaan ayeuna kesehatan jeung pakar seksualitas mah. Upami pamaget teh dihitan kakiatanna teh mung 25%. Kakuatanna teh dina syahwatna teh matak lalaki teh sok loba malahoy. Ditambah tara make obat kuat meureun. Jadi loba malahoy. Nah kekuatanana dibangun ku proses khitan anu kawitna 25 ditaikeun jadi 50% dengan khitan. Ari 50% deui ti mana? Istri 75 ketika sebelum dikhifad. Pamaget 25 ketika sebelum dikhitan. Maka setelah proses pelaksanaan khitan, pamaget jadi naik 25, istri mah nurunkeun tensina tina 75 jadi 50.
50, ayeuna pamagat 50, istri 50 kan jadi imbang akhirna mah. Leres teu. Matak lalaki tong maksa-maksa kenting karunya ka pamajikan eta teh nu kitu teh. Kau mau make obat kuat kama erot jeung sagala rupa cilaka eta teh. Da tos aya aturanana. Nu kitu itu numutkeun teori kesehatan. Makana ieu sinkron aturan sapertos kieu. Nu mawi naon atuh pertanyaanana sehingga kayan orang butuh proses pelaksanaan khitan. Apakah cukup untuk melaksanakan ibadah saja? Sanes. Dan paling abot nama sanes kayan khitana. Tapi rengsek khitan ia budak dek dijadikan sapertos kumaha. Kan gitu panginten pertarosanana. Makanya Kang Haji Ridwan dinten ayeuna dugi kangayakeun sapertos kieu teh bakat ku bunga ece ieu. Ngulem ibu bapak sadayana beres ngahitan nepi ka sagala diaya-aya kieu teh. Pan itu menang ngayakeun kabeh menang nyewa atuh. Bener teu? Daerah teuing Kang Haji Ridwan gaduh nu kieu. Son wae menang nyewa sagala rupa ge bakat ku bunga ngalaksanakeun proses ieu proses pelaksanaan khitan. Dugi ka ngulem urang sadayana proses kayan syukuran dina dinten ayeuna. Margi abdi kantos ngaos dina Al-Muhadzab memang aya eta teh. Disebat teh sapertos kieu urang mah disebatna teh walimah. Ari walimah teh cek urang mah bahasana nyangkedkeun. Ari walimah aya sittatul walimah, aya genep rupi-rupi walimah anu sok dilaksanakeun ku urang. Naon di antawisna hiji aya nu sebatkeun walimatul ursi. Naon ari walimatul ursi? Walimah anu dilaksanakeun dina nalika kaayaan rengsek nikahkeun nu janten putra-putri urang sadayana. Aya nu kadua walimatul khursi lil wiladah. Walimah anu dilaksanakeun ngumpulkeun jalmi seueur, ngahadirkeun jalmi seueur, nyayogikeun katuangan, tujuanana beres kaayaan lahiran murang kalih dinten katujuhna. Osok di dia di Cimilik. Osok kikituan di lemur masing-masing osok. Osok pan. Nepi ka ngayakeun marhaba leres teu. Marhaba ngonang tatangga dikurilingkeun geuning budak teh anu jalmi tujuhan ka payun, aya nu budak dikurilingkeun ka tarangga teh geus baseuh geuningan. Eta ge sami walimatul khursi lil wiladah. Nu katilu aya nu sebatkeun walimatul i'zar lil khitan sapertos dinten ayeuna. Walimah anu kayaan keberlangsunganana pangemut-ngemut rengsek ngakhitan anu janten murang kalih sapertos Kang Haji Ridwan. Kumaha bentukna? Bebas eta mah. Yang jelas tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Lamun enak Kang Haji Ridwan ngayakeun acara model kieu eusina mabok babarengan eta doraka. Doraka teu? Doraka isukan dek syukuran nyunatan budak, urang judi babarengan eta mah doraka. Ari acara model kieu mah alus. Sae teu Bu? Sae teu? Sae silaturahmi aya nu jarang panggih jadi akhirnya panggih leres. Bahkan eusina pangajian anu tara ngaji di lemur tara ngaji di Cimilik keur kieu mah kan jadi datang sabab milu pangajian. Bade urang mah rupa-rupa ning jelema teh kana ngaji teh hararese. Ngahaja-haja ngonang ngaji mah kana hararese. Sok ajengan nyanjang di dieu lecing sim kuring mah yakin nu datang ka pangajian teh lalenglang. Tapi beda ketika acara model kieu mah tak berkah, acara model kieu mah luar biasa. Leres teu? Sopan di urang mah ngaji teh aya ngaji poenan, aya ngaji mingguan, aya ngaji bulanan, aya ngaji tahunan. Ngaji poenan biasana di eusiana teh ku barudak urang. Da ibu bapak mah di bumi masing-masing tara ngaji unggal poe tara. Osok tara. Osok tara. Boro-boro. Nya. Paling ngaji teh ngaji mingguan ge anu getol anu kedua mah ngajar dog saja di rumah masing-masing. Leres. Aya ngajian bulanan, si eta mah ngajian teh sabulan sakali. Leuheung keneh aya anu ngajina tahunan. Tahunan mah model rajaban, model muludan, acara sapertos kieu. Leres teu? Matak berkah nu tara ngaji akhirna kabawaan. Ngaji poenan disebutna yaumiyah. Ngaji mingguan disebutna usbu'iyah, ngaji bulanan dinamikeun kayaan syahriyah, ngaji tahunan disebutna hauliyah, aya jelema tara ngaji ngaranna goblogiyah. Nah naon atuh jelema tara ngaji mah? Bener teu? Matak hade ieu Kang Haji Ridwan ngayakeun acara mudah-mudahan sing berkah. Amin. Amin ya rabbal
abdi ngemaksakeun ibu capek-capek dongkap ka dieu. Nya maksakeun silaturahmi itu jangan haji abdi teh. Wengi ngaos di Tasik dongkap kararompok subuh. Abdi dongkap pun adi sumping ti Banten patutur-tutur. Nah begitu salat subuh ngalanyap terus digeing-geing kedah ka dieu mata hapunten bilih rada peuyeuh. Nuju Marema itu aja. Marema, nya Marema we kitu ngaku kurilingan lain Marema teu pararuguh. Tanu mawi ibu bapak sadaya bahwa iya walimatul i'dzar lil khitan bagian tina bentuk kayaan anu kedah dilaksanakeun bahkan ada tradisi di bangsa urang sadayana wabil khusus di kalangan umat Islam. Ya dari Islam nu sanes mah di luar negeri bahkan mungkin di Indonesia ku anjeun teu sadayana resepeun model kieu teh. Aya nu nyebutkeun kan teh bahwa model kieu teh eueuh contoh ti Rasulna aya. Aya nu nyebutkeun. Nah maka jeung kudu ngahamur-hamur duit sagala jeung kikieuan. Kapan urang mah sanes kadinya niatna? Niatna ge hiji silatu, nu kadua kayaan tolabul, bari ka niatan urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Leres teu? Leres henteu? Ta eta disebutna walimatul i'dzar lil khitan. Aya deui nu kaopat namina walimatul wiqayah lil bina. Aya walimah anu dibentuk bahkan dilaksanakeun teh rengse ngabangun bumi. Osok ibu di bumi? Osok tara beres ngabangun bumi, beres ngabangun pasantren, beres ngabangun masjid, ger ngayakeun acara disebutna walimatul wiqayah lil bina. Cek bahasa urang disebutna walimatul bina. Aya deui nu kalima, aya walimatun naqiah lil musafir. Sok disebat ku urang walimatus safar. Contoh hiji jami bade ngalaksanakeun ibadah haji, ibadah umroh. Osok di dieu akan simkuring panti payunu ngaos dari Pak Haji Wandi anu walimatus safarna. Kuduna mah ulah rek ibadah haji umroh wae teh teh. Ibu bade ka Pangandaran rek ulin, peutingna teh kudu ngayakeun pangajian heula model kieu. Aslina eta teh alus kitu teh. Pak Haji Uri bade kaayaan ayeuna ka Jongko, peutingna teh kudu ngeunang tatangga pangajian model kieu. Unga poe eta teh. Insyaallah bangkrut tang kitu. Beak dipake. Aya nu terakhir wal ma'dabatu lil ghairi sababin. Walimah anu dilaksanakeun teu aya sabab teh non hoyong we ngariung beres panen ger ngonang tatangga. Nah cenah Kang jeung ngonang tatangga panen hasil. Aya nu kitu. Aya ngonang tatangga, nah jeung ngonang tatangga, ieu cenah alhamdulillah tos damang tina panyawatna ngulem tatangga wal ma'dabatu lil ghairi sababin. Makana aturan-aturan semacam kieu ulah nyebatkeun eueuh ti dituna sabab urang mah nyontok kana kasengeman bahkan keterangan ti para ulama hade kan manfaatna. Memang upami ninggal keaslian mah teu aya contoh ti Rasulna. Ta ibu bapak sadaya inti tina kaya naon anu dikeun me permasalahanna sanes kadinya. Tapi nu paling pokok Kang Haji Ridwan sejak nyuparkeun kewajiban selaku sepuh nu kaduana nyungkeun doa ti sadayana. Mudah-mudahan ieu cep mulki ku berkah kaayaan ayeuna di khitan disyukuri kegiatan acara sapertos kieu sing tamplok doa ti sadayana aya salah sawiosna dijabah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga harapan cita-cita Kang Haji Ridwan terutama kanu janten murang kali sing janten murang kali anu waladun sabiqun wa waladun lahikun. Murang kali anu ngangkat harkat derajat orang tua, murang kali anu janten kebanggaan orang tuana, bahkan sanes orang tua keluargina, bahkan sadayana nusa bangsa katut agamana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ngan panginten doa teh cukup tina lisan. Matak materi simkuring siang ayeuna judulna hayang tercapai cita-cita tujuan teh nyaeta modalna duit. Naon cenah? Duit. Apal ece duit? Naon? Dah hejona teh kana duit paragi balanya we. Harapan jeung tujuan urang dina kahirupan termasuk cita-cita urang hayang gaduh murang kalih anu soleh teh jawabanana kudu ngagunakeun duit. Naon duit di dieu? Kade ulah salah nafsirkeun. Duit teh dekna doa. Naon cenah Bu? Doa. Matak dituntut urang ngayakeun doa. Budak lahir ke alam dunia paparin jenengan. Jenengan aing geus jenengan anu
anu sae sabab jenengan anu sae eta teh namina doa deui. Kan kitunya. Rasul nyebatkeun ayyuhsina ismahu idza wulida. Ketika budak lahir ke alam dunia, berikan nama yang terbaik. Ulah sangeunahna mere ngaran ka budak. Da eta teh doa. Ieu budak lahir mere ngaran begitu ningang 7 poe ngaranan sakaeling. Ngaranan Ujang Suhadma. Mimitina Ujang Sunda kadituna Suhadma. Ternyata Suhadma teh lina naon? Singkatan eta teh kulantaran lahirna subuh poe Ahad jam 5. Ya montong atuh sangeunahna mere ngaran ka anak teh. Sok berikan nama yang terbaik nu penting jadi doa. Rek tina Quran mangga, rek tina nami-nami para nabi, para malaikat sapalihna mangga, rek tina jenengan Asmaul Husna mangga, rek tina kitab, rek tina bahasa Sunda asal jadi doa mangga. Rek tina bahasa Yunani pek, dan bahasa Inggris pek, bahasa Jerman pek, asal bener we hartina doa. Ulah cara disimkuring. Aya ibu-ibu sumping kara rompok. Naon cing teh Bu? Manawi cenah Pak Ustad engke wengi moal ka mamana? Moal. Aya naon kitu? Kieu cenah Pak Ustad, abdi teh cenah gaduh incu. Kalaresan ke teh hoyong syukuran marhaba, hoyong sakantenan we pada nyorogkeun nami manawi kaange ku Pak Ustad panghartoskeun. Nah naon jenengan murang kalihna? Ieu namina teh nyaeta Hernia Lestari. Abdi teh bingung Pak. Iya budak dibere ngaran Hernia Lestari. Abdi jadi lieur, ece nari ece ku tega-tega teuing mere anak Hernia Lestari. Kapan saya cenah Pak Ustad Hernia mah tiasa panggilanna teh Herni, tiasa panggilanna Nia. Heeh, cek mane alus Herni jeung Nia. Ieu teh mun apal Hernia teh artina Hernia teh burut sih teh. Nya kan Hernia mah burutnya punya. Aya penyakit hernia hartina teh burut. Ari Lestari tina bahasa Sunda hartina teh saumur-umur. Berarti lamun dihijikeun meureun ieu budak teh engke boga salaki kanyutna burut saumur-umur. Nya anu burut naon aja? Bu, ari nu burut naon? Ngacari cing wae ditanya teh. Ibu ari nu sok burut naon? Kanyut pan? Nya wios abdi nyebut kanyut. Jorang teu? Jorang? Jorang teh nyebut kanyut, teh jorang. Nya anu sok burut mah kanyut. Punten, nah Ustaz teh jorang nyebut kanyut. Abdi mah argumentasina nyebut kanyut teh jorang. Pak Haji Wandi punten. Ieu pakar bahasa Sunda, ieu Pak Haji Wandi. Bilih nyebatkeun bahwa abdi nyebut kanyut jorang, cek abdi mah teh jorang. Kala bab kanyut teh ya sagedeung ieu. Bisi rada balik ti dieu omongkeun Ustad kanyut teh jorang. Bisi kitu, mata abdi bahas bab kanyut. Sebelum berlanjut kita bahas dulu kanyut. Nah, kanyut jeung teh jorang. Cek abdi kulantaran kanyut sarua anggota tubuh jeung irung. Kanyut anggota tubuh, irung ge anggota. Nah ketika ngomongkan irung teh nyebut jorang. Tapi nyebut kanyut jorang, cek abdi mah sarua anggota tubuh berarti cek abdi teu jorang. Dua, kunaon kanyut teh jorang sabab kanyut dipake na bahasa Sunda. Sok, taroskeun ka Abah Haji Dais. Kanyut teh bahasa Sunda aya kanyut kunang. Pernah nyebut jorang teu? Wadahan duit teh kana kanyut kunang jorang teu. Kapan teu? Leres? Leres teh? Hartina kanyut kunang teh wadah duit. Ayeuna misalna di Sunda teh sia teh hirup teh cigah kanyut dina tarang. Pak Haji Wandinya. Leres aya kanyut dina tarang hartina teh jelema eraan kanyut na tarang teh. Bisi di nu kanyut na tarang. Teh eraan nu kitu. Aya deui maneh mah sugan hirup teh kanyutna punuk. Kanyutna punuk teh borangan ngaranna teh. Nya leres da? Kanyut dina punuk borangan. Aya jelema misalna ye awewe kawin cerai eta mah hamur kanyut. Nu kitu mah. Kitu Pak Haji Riki. Atanapi di Cimilik aya budak enggal ditikahkeun istri ningang 2 bulan kemudian jo eta mah weureu kanyut tuh gitu. Tos cukup, tos cekap kanyutna sakitu. Jadi walhasil ibu bapak sadaya nu mau eta prinsipna yang harus dibangun pertama kali tercapai segala tujuan adalah doa. Kalebet urang gaduh murang kali maka murang kali perlu didoakeun. Berangkatna tina nami jenengan kudu sae sabab eta ge doa. Selain kayaan mere jenengan anu sae,
Sepuh teh kain ngadoakeun dalam konteks kumaha ngaupayakeun ngadoakeun murang kali secara lisan urang ka Allah Subhanahu wa taala hoyong ngawujudna ieu murang kali pribadi anu sae dina kahirupan murang kali urang sadayana. Tapi pertanyaanna na cukup ku doa. Kapan teh cekap ku doa wungkul leres teu? Maka anu kudah dibangun nomor kaduana u'na. Naon u'na teh? U sareng i usaha sareng ikhtiar. Aya usaha, upaya, ikhtiar anu dibangun tecekap ku doa secara lisan hungkul. Tapi anu kudu dibangun tina kahirupan tatanan hoyong ngawujud murang kalih anu soleh jeung solehah teh nyaeta aya dasar usaha jeung ikhtiar urang sadayana. Naon usaha jeung ikhtiarna? Nyaeta jawabanana wa ayyu'allimahul kitab idza aqala. Surah Rasul. Naon maksudna? Sepuh gaduh kewajiban kudu daek ngadidik murang kalih dina kahirupan. Nu tamina pendidikan yang harus dikenalkan adalah pendidikan agama terhadap murang kalih urang sadaya. Ulah sok hararese ngadidik budak, ulah sok kaen licik ngadidik budak, ulah sok kaen teu imbang ngadidik murang kalih teu ibu bapak. Urang mah ari urusan kaayaan piduniaeun anu urusan bareng jeung sakola bebeakan ngabina murang kalih teh ngadidik teh. Tapi urusan agama kadang-kadang teu dipake ka budak urang sadaya. Lares teu? Sok bayangkeun. Malih dina konsep teori psikologi mah ternyata Kang Haji Ridwan eta teh kieu. Konsep psikologi mah ngadidik namina murang kali teh lain ngan saukur waktu pas lahir wungkul. Bahkan proses awal murang kali nuju dikandung itu sudah terjadi proses kayaan ngadoakeun anu janten sepuh bahkan ngaupayakeun jeung ngaikhtiarkeun diri. Contoh disebatna anu namina prenatal education. Naon ari prenatal education teh? Pendidikan sebelum lahir terhadap anak anu aya dina lebet patuangan urang sadayana. Kantos teh ibu nuju ngadidik budak keur-keureuneun. Kantos teh? Eta teh kudu dididik aja budakna jero patuangan teh kudu dididik. Pan urang mah tara. Matak sepuh mah sok aya bahasa kieu, "Ye, lamun maneh keur-keureuneun tong sok ngewa kabatur bisi budak maneh cigah nu dipikang ngewa." Kantos bahasa gitu? Kantos teh? Paneta filosofina tinggi padahal itu teh doa jeung usaha eta teh. Sok nuju kayaan nganede istri kumaha padamelan anu dilakukeun, seueurkeun padamelan anu sae, seueurkeun kain aktivitas-aktivitas anu sae. Bahkan urang sumping ka bidan, cek bidan, katuangan anu sae, berarti jawabanana secara tidak langsung pendidikan anak ketika masih dalam buayan anu janten ibuna. Gubrak lahir murang kalih ke alam dunia. Atos tadi didoakan nu kaduana jeung ikna usaha jeung ikhtiar. Aya upaya secara lahiriah tinu janten sepuhna ngaikhtiarkeun murang kalih sangkan dididik diatik. Yang pertama kali dikenalkan adalah pendidikan agama. Sok ajarkeun budak teh sing hade. Boh salatna kapan dikenalkeun anak? Matak dina fikih diatur dikenalkeun anak teh. Aya usia tamyiz, aya usia kayaan balik, aya usia kayaan akil balik. Dah moal mungkin ceu atuh ngadidik budak keur di ais mah leres teu? Sok ujang dia teh sia teh ngaji. Keur dina aisan urang boro-boro ngaji nu aya ge leweh we. Leres teu? Jadi kapan keberlangsungan anak? Tadi berlanjut tina proses pendidikan anu nuju dina lebet patuangan, begitu lahir berlanjut di pendidikan murang kalih begitu usia tamyiz. Makanya bahasa fikih mah kan tamyiz teh hideng. Naon cenah Bu? Lain hideng. Apal hideng? Ari hideng teh kieu sapertos omeh tos tiasa kunyalira, tuang tos tiasa kunyalira, bahkan mungkin sateuacan hideng ge urang tos sok dipapatahan murang kalih teh. Leres teu? Tah ayeuna mah akhir-akhir ayeuna proses pendidikan sapertos kitu teh tos apir leungit di tiap-tiap keluarga teh Pak. Sok buktikeun. Da ayeuna mah Gusti nu Agung perkembangan zaman dina kahirupan urang sadaya seueur gogoda seueur dodoja anu sanes kanten. Sok era milenium katilu ieu mangrupikeun era institusional change. Naon cenah Bu? Bisa tuh ngomong ke anak? Era institusional change. Era menjamurnya berbagai macam media komunikasi.
Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, nilai-nilai plus, tapi di sisi lain overloading informasi ngalahirkan penyakit anu namina disease of adaptation, penyakit adaptasi, penyakit tuturut, tuturuti lin tuturut muning, maya tuturut muning, orang muning ngoronang turutan ngoronang gitu, penyakit tuturut, di mana sumberna? Sok kapungkur mah. Sok zaman orang mah pak kapungkur tipi tos aya tacan. Dina aya lagi hiji teh ku salemur. Bari tipi teh ngadon ngadadak naon dadak luntur dauh warnaan ning baheula mah. Lares teu. Tapi ayeuna saimah aya 5 tipi teh. Budak 5, kamar 5, tipina 5 hiji ewang. Lares. Suguhan-suguhan dina tipi geus ditongton ku budak anu bararenceu keneh. Pan ditarurutan budak leutik geus pinter main TikTok ayeuna mah. Tadi baturan jeung inung namain TikTok dengan bari joget gutak-gitak dan sajabena. Aduh Gusti nu Agung. Leres. Sok aya nama dina TV ngalahirkeun penyakit adaptasi. Cek dina TV kitu akhirna ditarurutan. Bahkan ngaganggu kepribadian eta murang kali tina gara-gara urang seueur nonton TV nu janten keluargana ngaganggu kana aktivitas ibadah sareng nu sanesna. Sok bayangkeun jadwal ngaji, jadwal salat bareng jeung jadwal sinetron pan ayeuna mah. Lares teh Bu, lares teh jadwal maghrib bu aya sinetron di Indosiar Suara Hati Istri. Nepi ka ayeuna Suara Hati Istri the series teh tamat-tamat eta si Kaila jeung si Sipa eta teh. Heeh pan si Kaila teh asalna teh pamajikan kolot, kulantaran si udana bogo ka si Sipa nya dikawin si Sipana teh. Kitu pan? Bener teh Cek? Aya geus kitu. Kulantaran amak mana si Sipa teh nya si Kaila teh mana dieksekusi dibunuh haik teu paeh akhirnya nyamar jadi si Ayu si Sipana teh si Kaila teh bener teh Cek bener teh tong sok udah gida udah apa tukang nonton atuh nah Pak Ustad apa nya wajar we ngarere tadi maturan pun bojo abdi mah eta teh pan bareng jadwalna teh jeung salat maghrib da eta ge nu dek ngosna dek ini ka jaman teh kieu tinggal heula kela cenah kagok ya di saha eta nya di ditu lain di dieu di ditu nepi kacul, termasuk bapak-bapak nagi miluan, termasuk jeung budakna. Itu salah satu korban. Jadwal ngaji akhirnya kosong gara-gara kayaan nonton sinetron. Ustad gegeruan di masjid, nu datang eueuh. Di Cimilik ustad nyanyang gegeruan nu datang, anger we eta deui. Mangga ka ibu-ibu, bapak-bapak, urang Cimilik, hayu urang ngaji. Jol nu datang le barudak umur 80 tahunan geuningan. Anger nu laripuh wae nu datang teh. Atuh Ustaz gogorowokan, mangga atuh sadayana diantos di pengajian. Ayeuna jadwal rotinan, buru gerada ratangan. Lain ini ngaduan betah bapak-bapak minahkeun remote KMNC TV kembalinya Raden Kian Santang. Bih marukan kumaha eta teh. Ari Ustaz ngagorowok deui eta mah lain init bukakeun janela nemalan ka Ustaz teh. Eta oge aing nyaho. Ayeuna jadwal rotinan, sorry aing moal ngadatangan, sabab hanca rutinan nonton sinet. Nah apa yang terjadi? Ini gara-gara media komunikasi. Tapi penting orang gaduh TV, mangga. Cuma masalahnya orang tepandai memilih dan memilah. Itu yang terjadi di kalangan masyarakat orang. Nu pada akhirnya termasuk orang kali orang jadi korban. Sagedengan TV ayah HP. Cobi Pak. Ibu bapak di bumi masing-masing pasti budak teh ukuran budak orok wae geus bekelan HP ayeuna mah. Lares teu? Jujur lares teu? Nya. Bari HP teh make kuota. Da moal mungkin budak main HP teu make kuota da kudu muka YouTube jeung sajabana. Lares. Akhirnya apa yang terjadi? Tumbuh penyakit disease of adaptation, penyakit adaptasi teh gara-gara dididikna ku hal-hal seperti kitu. Nu pada ujungna negativitasna anu muncul di kalangan masyarakat termasuk di generasi urang sadayana lemah dina masalah akalna, lemah dina masalah agama, lemah dina masalah moralna. Nauzubillahi min. Sedangkan aturan Rasul nomor kedua tadi ketika ingin mendapatkan anak yang soleh nomor keduana nyaeta jeung usaha jeung ikhtiar anu kudu dibangun dina kahirupan. Apa usaha jeung ikhtiarna? Sok arahkeun kana pendidikan agama nu luar biasa. Lain ulah gaul jeung HP, lain ulah jauh jeung TV, tapi setidaknya orang tua harus memberikan contoh yang terbaik terhadap anak. Dilalatul hal absahu min dilalatil
makol. Ajakan dalil dalam bentuk contoh jauh lebih pinter tinimbang ajakan dalam bentuk lisan. Urang mah kabudak andalkeun teh curug we. Salat sia teh. Aya nu kitu teu? Aya nu kitu? Jang, salat. Cek budakna budakna pinter. Emak ge salat. Bener teu? Leres teu? Cek bapana Ujang ngaji. Ari bapa ning cicing mah helin ngaji. Harusnya kan kumaha? Ujang, ucuk, kasep, bager, tos sumping adzan, tos aya panggero ngaji, hayu jeung bapa urang init ke masjid, hayu jeung bapa urang init ke pengajian. Oh sok itu tara. Baca, oh sok itu tara. Udah tara sararea ge. Leres da? Kata akhirnya teh, inungna ngajedog, bapana menjedog, anakna ge cicing. Akhirnya pengajian jadi lemah. Teu aya nu hadirna. Naudzubillahi min. Padahal ieu sok zaman kapung guru bapan maling resep sebutnya nyontoan di bumi nepi ka hehejahan lagi diajarkeun ku kolot teh ba jabar bapak jabar pak sinjer sia jabar ya bapak sia ayeuna makan geus leungit nu kitu teh nyontoan ka anak teh naon ayeuna mah nyontoan teh ngomong kasar geuning ka anak teh ayeuna mah pas saya jeung salaki pas saya jeung pamajikan hareupeun anak bengong anakna teh akhirnya anaknya jadi wasit dongkeng. Aya nu kitu teu? Aya nu kitu teu? Geus teu aneh itu teh. Kabudak jang tingali inung sia mah gelo da. Kan didikan teu bener eta nyebutkeun. Ujang tingali inung sia mah gelo. Ceuk bapakna. Ari ceuk inungna Ujang sarua bapa sia ge edan. Budak jadi bingung, inung aing gelo, bapa aing edan atuh paingan aing bodoh wae. Da kenalkeun teh salah. Pada prinsipnya yang harus dibangun adalah bagaimana pendidikan agama yang harus dibangun. Ulah nepi kalepas beres ngadoa teh cul secara bentuk usaha jeung ikhtiar lahiriana urang teu aya ka murang kali. Makanya ini penekanan Rasul yang harus dikedepankan adalah bagaimana anak memiliki kepribadian yang baik terutama agama jeung akhlakna. Saluyu sareng aturan Allah dina Al-Qur'an. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatihil murad. Kirang langkung secara umum kieu. Jeung jalmi-jalmi teh kudu sieun dina nalika ningakeun generasi anu lemah. Generasi naon cenah Bu? Generasi anu lemah. Saha generasi teh? Nya murang kali urang buntut urang itu generasi. Jangan sampai terjadi generasi yang lemah. Timbul pertarosan. Yang haji lemah naon di dinya? Lemah syahwat atau lebih lemah naon? Gampang lemah syahwat mah tadi. Cana kue kama erot jeung neangan obat kuat ka Pausan Leli. Kitu pan? Nya gampang neangan obat kuat mah. Tapi nu paling bahaya lemah naon di dinya. Abdi kantos muka pangarsa Pak Abah dina Tafsir Misbah. Karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Bahkan ungkapan beliau pun sama dengan apa yang disampaikan Pak Habibie ke Abdi. Apal Ibu Pak Habibie? Ibu, apa tuh Pak Habibie? Ternyata sama cariosan Quraisy Shihab sareng Pak Habibie ketika nyarios ka abdi. Tah Pak Habibie kantos nyarios ka abdi. Percaya teu? Bu, percaya teu Pak Habibie nyarita ka abdi percaya teu? Bedul. Kok teu percaya? Kieu-kieu jelema terkenal Bu, percaya teu Pak Habibie nyarita ka abdi? Astagfirullahaladzim nyaan urang dia mau jujur pisan. Eta Pak Habibie nyarita ka abdi hareupeun TV. Dina TV keur waktu jumeneng kene abdi keur nongton nah salah atuh mending ngarekeun teu gablek TV we atuh. Cek Pak Habibie kieu. Hendaknya masyarakat Indonesia itu harus menciptakan sumber daya manusia yang qualified. Jangan sampai ada bahkan muncul di kalangan bangsa Indonesia termasuk di generasi muda ke depan kelemahan yang paling sentral adalah dua. Saluyu sareng ciriosan Quraisy Shihab naon nu dua eta? Hiji generasi urang teh ulah nepi ka lemah spiritual. Lemah naon cenah? Apal spiritual henteu? Cek bahasa urang mah lemah spiritual teh ulah dugi ka generasi urang teh lemah agama. Kan urang mah buktos ayeuna tuh.
Geus ampir hese neangan kadar-kadar anu kuat dina agama teh. Tong wakajar di ustad ayeuna mah. Neangan generasi tukang adzan we geus hese ayeuna mah Bu. Neangan generasi tukang adan, neangan generasi imam. Pan di lemur teh geus ampir hese ayeuna mah. Leres-leres da. Nya abdi gaduh pengalaman. Kirang langkung ngaulang di SMA Ciwidey itu 12 tahun. Ayeuna tos dilirin abah abdi teh. 12 tahun. Ieu mah lain ngawonkeun sakola, da bukan kesalahan sekolah. Jelas kesalahannya adalah al-bait madrasatul ula. Rumah adalah pendidikan pertama dan yang utama. Berarti kesalahanana kunaon di sakola lemah agamana, budak salah pendidikan di imahna. Lain salah sekolah. Sekolah mah sajam saminggu sabaraha mah tuh. Itu abdi sering menemukan. Ngajeng-ngajeng sering menemukan. Ternyata lain sering deui sakelas teh anu bisa ngaji Quran teh paling sabaraha ekor. Nges hese komo neangan bibit unggul seperti tadi Syekh Salman mah. Eta adina nges cigah kitu komo lanceukna. Eta teh adina Bun tadi teh. Ieu teh lanceukna saliang cek eta teh. Eta adina cigah kitu juara internasional lanceukna mah juara dunia akhirat ya. Oh kan kumaha Pak Jibani. Moal aya adina lanceukna mah. Hese neangan generasi kitu teh. Makana lamun MTQ abdi sering kayaan enak ngajurian MTQ di Kabupaten Bandung bahkan sok diangkat jadi pembina. Da eta teh pemi MTQ teh menang ngabon lolobana mah. Ngabon ti mana? Ti Jawa. Ngabon ti negara sanes, di wilayah sanes. Jarang SDM Kabupaten Bandung yang mampu seperti itu. Numawi ibu bapak sadaya ini yang harus ditekankan. Ulah nepi ka kayaan generasi orang teh lemah atuh bisa sholat nu bener, bisa maca Quran anu bener. Sok kesampir jarang di masjid budak ngora nu araradan. Anger we mun teu budak leutik lumpat teh ka aki-aki. Bener teu? Nya, ieu mah abdi sering da Pak. Upami ngaos ka daerah Cianjur abah ka ditu. Wangsul ti Cianjur teh kadang-kadang tabu setengah opat. Di perjalanan teh setengah opat. Pamang bade dugi ka Ciwidey teh mending natepan heula subuh di perjalanan. Sok transit heula ka hiji masjid Pak Haji Riki itu teh. Ternyata aya hiji masjid anu ngetit lampuna teh leutik. Eta geuningan anu hadir teh lain budak ngora. Di masjid teh setengah opat teh aki-aki deui. Barudak umur 80 tahun mah diharudum sarung geuningan. Gusti nu agung. Ka mana ieu budak ngorana? Pantes geuningan setengah opat ngabejaan tarhim. Setengah opat bari hurungkeun ampli atuh amplina teh volumena lada luhur. Atuh ngaguik hampir mati kosrok didinya. Gusti nu agung nepi ka kieu citi generasi. Tuluy geuningan tarhim ngumumkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beuh citi ieu kolot. Palawargi sadaya nu di kaler nu di kidul. Nu di wetan nu di kulon. Gera nyaring gera kacai. Ari geus ti cai marek sarare deui ge pek wae. Heuda eueuh generasina. Tuluy geuningan pantes aki-aki mah nya bari geus beres tarihim teh nyarane kana tihang masjid teh bari ngageruan pujian. Robbana ya Robbana. Aduh. Jolamna anful sana. Aduh hampir sakarat. Ya Allah ya Karim. Ger datang adan. Kusaha deui lain kumanehna mah nu adan atuh. Deung dikeresakeun aki-akina hawak di sikehed teh. Hayangna teh ku sorangan we. Bari huntu tinggal 3 letah ngait kana huntu atuh. Maca adan geus teu bener. Sorak goreng patut eta pantes bari nyarane kana mimbar bari kieu Pak Haji Dais. Hayo Allahu Akbar. Lain Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo peste parem listrik teh. Ari geus parem kitu brai teh hurung. Eta geuning Allahu Akbar make eta geuning. Kapan geus cilakan kitu. Tuh yang geus adaan we. Itu can tamat itu tamatkeun tong.